nah atuh jelema bet parasea bae naon eta teh pangna dugi ka parasea teh bongana eta bener pada ngaku bener teh pada ngaku boga rasa ieu aing geus pangnepina dina agama boga rasa ieu aing pang boga sawargana boga rasa ieu aing nu bakal katarima pisan ku pangeranana pujastuti hidup ditarima kudua leungeunkeun sakatuhu simpen pulungi hati pun dihing mastaka hatur nuhun pangresa kalihna perkawis tansah diajeng-ajeng aya pikersana naon Ramadewaji heula salse ulah getas harupateun ulah gurung gusuh alon-alon asa kalakon sabab numutkeun beja ti para luluhur ai jalma anu sok getas haripateun teh sabenerna mah lain pagawean manusia tapi pagawean iblis eta teh leureuh ari urang mah manusia ngabogaan budaya anu eta budaya teh ayeuna geus ampir laleungit jeung arang dipake ari budaya urang mah nyaeta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta ipis dilapis kanal ditapel malapah gedang kaituna henteu melengkung bekas nyalahan daun malah beh dituna pisan mah deui ceuk luluhur urang di mana urang dek amek hayang mergasa batur cing eureunnan heula lanan sajam leres cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jagana ceuk kacamata agama antal mautu qoblal mautu hartina kudu bisa maot saacana mati beh dieuna dina gawena samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh bakal ngarugikeun atawa bakal nguntungkeun oh leureuh tapi nodama sanaos putra oge teu kantur ngahaturkeun semasungkem kokonyuk panjenengan Ramadewaji urat sangka kaula nu ditarima ngem bapak ka anak eueuh dunya kinasihan kabeh oge kanyaah ama kadeudeuh ama leres pangersa tansah diajeng-ajeng aya pikersana naon ke ieu sabenerna teu geuning tansah diajeng-ajeng bagja nu taya papadana ama dina danget ieu ku bisana riung mungpulung anu sakuduna pisan mah bulan riung mungpulung anak bojo kulawarga nyaeta pikeun nepikeun pasualan anu eta pasualan teh eueuh jalan kaluarna nu matak nu penting riungan heula gempungan heula meureun mun ceuk bahasa ayeuna mah musyawarah mufakat
numutkeun falsafah kolot baheula cenah ieu dunya teh disuhuna teh ku sapi. Jadi ieu alam dunya teh aya dina tanduk sapi. Nu matak di mana aya gempa bumi, aya lini teh cenah eta teh hulu sapi budak gideug. Nu matak kolot baheula mah geuning kalaluar ti imah aya hartina teh aya keneh kaimanan jeung katakwaan dina wujud mararaneh. Nah eta leres dunya teh disuhun ku sapi. Baka aman, baka tentrem ieu dunya hindar tina rupa-rupa cocoba lamun geus disuhun ku sapi. Sapi naon? Nyaeta geus sapikiran kabehna. Oh eta falsafah eta. kedah sapikiran, satujuan saarah manunggal. Rek teh kumaha da urang mah manusia teh makhluk sosial. Paheuyeuh-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan, gotong royong, ulah rek pakia-kia, ulah rek patongong-tongong. Hartina cicing dina kamanunggalan, ngamuara dina hiji tujuan, nyaeta mun teh mah urang jadi pamimpin, ngamuara dina hiji tujuan teh nyaeta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Nu mata ku pangeran dipisah-pisah bangsana, dipisah-pisah nagarana, kulitna, budayana, eta teh abeh nyamung, abeh nyamung. Dalamun sarua mah moal nyamung. Oh leres. Pek entong boro pagawean ngaran we sarua sadunya ieu da lieur geus sok. Sakulit. Oh eta ta ieu teh mangrupakeun tanda-tanda kaagunganana. Ngan sabagian jelema ku ayana di beda-beda bangsa, di beda-beda agama jeung di beda-bedakeun pagawean teh sok pasea. Di mana-mana urang geus pasea atuh tingali we sato. Entong boro jeung deungeun-deungeun jeung babaturan sapopoe geura pek ngukut anjing. Tilu we timalan. Biasa hareureui manehna teh silih udag, tapi di mana geus menang rejeki silih harengan, malah nepi ka pasea. Nah. Silih segap jeung sajabana. Tah lamun manusia nepi ka dibeda-bedakeun bangsa, dibeda-bedakeun agama nepi ka pasea, atuh meureun urang teh darajat teh aya di sahanapeun sato kaseh. Oh eta. Atuh panginten upami kitu mah entong perang antara negara jeung negara. Naon maksudna? Upami urang diserang, tah beda deui tah mah. Lamun negara urang diserang dek dijajah eta aya hak salaku warga negara pikeun mertahankeun ieu nagarana. Mertahankeun lemah saina. Oh leres ka hartos. Nah atuh jelema bet parasea bae. Naon eta teh pangna dugi ka parasea teh? Bongana eta bener pada ngaku. Bener teh pada ngaku. Boga rasa ieu aing geus pangnepina dina agama. Boga rasa ieu aing boga sawargana, boga
rasa ieu aing nu bakal katarima pisan ku pangeranana boga rasa pangimana boga rasa pangbenerna padahal lamun ditinggal ku kanyataan ditinggal ku ilmu lamun jelema boga rasa pangbenerna eta teh salah hartosna sombong dirina oh eta nu matak bagja ama dina danget ieu rek ngaharewosan dek nakinan kanu jadi anak kanu di alam kuburna di alam kubur mana eta alam kubur anu katingker ku papageran anu kalingkung ku wawangunan teh wujud ai papageran tulang dada pan ngajajar eta jiga pager ieu ta anu kalingkung ku eta anu sok ngocoblak dina dada maneh anu sok kecewas-kecewis dina dada maneh dek ditakinan supaya ulah noyod nitah salah kana wujud anu nemongkeun rupa-rupa pangbibita ieu dek diharewosan ulah mangeran salian tika Allah la ilaha illallah eta teh nungalkeun lamun geus ditunggalkeun atuh moal pasea jeung urang mana-mana oge anu penting mah saling puji jeung saling hormat sabab naon bangsa nu kitu kagungan Allah bangsa nu kieu oge kagunganana hartina tunggal utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna lain hinaeun laras tah dina kanyataanana henteu kitu jelema teh nu matak loba parasea hartina eta teh jalma-jalma model kitu teh ubudunya teh naon ari ubudunya teh mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat sedengkeun aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat laras nah urang teh sadidinten teh kudu mikiran akhirat teh wungkul ulah kumaha atuh cara jeung katangtuanana siger tengah oh siger tengah aing ngaran-ngaran siger tengah teh nu deet heula we contona mah ulah bager teuing jeung ulah pedit teuing jadi pedit mah kedah kudu ngan ulah make teuing bager kudu ulah bager teuing carana pelaturan geus merebeja nu matak cing ridho cicing dina aturan anjeunna cing ikhlas cicing dina aturan anjeunna oh eta dek lumpat ka mana lamun mung cicing dina aturan anjeunna malahan pangeran oge ngusir ka manusia kumaha ngusirna hei manusia geraprak mararaneh gera ngembing neangan pangeran sajabati kaula cinek nama jig rek ngulon dek ngetan dek ngiduh dek ngaler oge gerak teangan pangeran sajabati kaula aduh lerasnya oh eta nuhun ama mugi awe jadi jimat parepe syukur sabab naon pangna ama ngaharewosan kitu teh ngaharepkeun pisan nu jadi kolot nyaeta boga anak teh soleh saroleh
sabab anu bakal ngajait nasib kolot engke di ditu teh di akhirat lintang ti hiji anak anu soleh, 2 ilmu nu diamalkeun, 3 harta nu disodakoh jariahkeun. Leres. Nya jeung deui kapan hidup teh anu bakal neruskeun tapak lacak perjuangan kolot. Da ama masa kedeung deui ge bakal mulang tingali ieu buuk hideung geus jadi bodas. Kulit peungkeur jadi peot. Huntu beres ayeuna geus nyarangan. Hartina bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawanya maot pingaradeunana. Leres. Atur nuhun kaula nun Ramadewaji. Pek heulakeun keur kapentingan rakyat. Heulakeun keur kapentingan negara. Hakikatna geura salabarkeun eta awak maneh ulah aya nu diaku hiji oge. Geura wakafkeun diri maneh ka nagara syariatna hakikatna buru-buru geura salabarkeun naon rupa hal nu aya dina awak maneh, tong boro anu dina luar awak maneh, dina wujud maneh oge pan aya nu kagunganana. Contona panon urang mah teu ngahaja ngiceupkeun, berjalan dengan sendirinya, teu milu ngagenut-genut jajantung. Leres. Malulu eta kodrat jeung irodatna nu matak dina lebah dieu kade. Cing inget ai raya teh sorana teh sora pangeran. Sora raya teh sora Tuhan. Kade. Cing inget urang waktu hayang jadi pimpinan, nepi ka dina ngakar memeh jadi pimpinan teh apruk-aprukan ke kampung-kampung. Ngadak-ngadak deui amis budi. Ngadak-ngadak berehan. Ari geus gek teh jadi pamimpin dina kursi. Poho kana janji nu tadi kadon culang cileung neangan palingeun. Tak ulah nepi ka lebah dinya. Cilaka. Dawuh Kade. Eta geura jalankeun, buktikeun dina amal sapopoe. Mun teu kitu wayahna rasiko ditanggung ku dirina sewang-sewang. Diestokeun pangarsa. Diestokeun Ramadewaji. Pamungkasna mah panjangkeun kahadean urang, lobakeun silaturahim. Sabab di mana-mana jelema geus ngalobakeun silaturahim bakal loba rezekina jeung panjang umurna. Leres. Aya hiji luluhur urang baheula. Luluhur urang teh baheula ahli dina eta widangna dina pengabdian ka hadirat Gusti nu kagungan. Hiji mangsa eta jalma teh apaleun teuing nyokot tina ilmu naon, teuing tina manis pahing. Aboge tina hoa-hoena manehna apaleun yen paehna teh bakal tanggal sakitu poe anu. Yakin dina dirina da ilmu nu nyaritana yen
aing paeh teh tanggal sakitu poe anu jam sakitu eta jelema teh geus weruh sadurung winara nyaho kadepi paeheunana lajeng ama terus pisaminggueun deui bade ka maot teh rek paeh teh manehna teh apruk-aprukan ka kampung-kampung mapai padesaan menta dihampura ka jalma-jalma unggal nu pangih di jalan digabruk di penta hampurana di penta ridona nu kitu nu kieu kolot budak awewe lalaki manehna teh apruk-aprukan ngadatangan tatanggana jeung sajabana heuh silaturahmi teh ieu menta dihampura tapi teu dibejakeun manehna rek maot mah da geus nyahona dirina tapi saminggueun deui ai geus nepi kana waktuna manehna teh teu tulus paehna teh eta hitungan teh misleuk hanas geus nyieun lomang keur ngaruang ke naon alesanana ari pek teh manehna teh menekung kanu Maha Agung muja brata kahyang mahasukma waktu geus kaliwat dek dicabut umur dek diala nyawa tapi ieu 2 poe kaliwatna lajeng tatapa lajeng tapakur meditasi aipek teh kurunyung teh tugas ti pangeran hiji malaikat ngaharewos aya naon maneh naha ieu kaula teh sabenerna mah nyaho yen paeh teh bakal poe anu tapi naha teu tulus aipek teh ditinggali dina riwayatna oh pantes cenah maneh teh daek silaturahim sabab janji Allah tepat yen jalma anu daek silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina anjrahing Kang Puspita arum kaselir ingsan mirna murid Kandano mawe laras tresnaning driya tobat ye ilmu wungkul luar biasa tuh gini da teu heseun keur anjeunna mah nanging aya taroskeun sakedik naon laras urang teh cenah sareng Allah teh sapopoena malihan diperkuat ku hiji katerangan urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung pangeran geus teu aya antarana deui yen moal leupas tina paningali anjeunna sanajan sadetik oge bener teu lepat henteu tah ayeuna naroskeun ieu di mana-mana jelema aya kejadian di dunia bencana alam jelema nepi ka pararaeh ngadadak nu katinggang itu nu katinggang ieu tah ai Allah nuju ka mana tah harita Now seuri boleh Sur kahartos ya asa kira-kira terang mah wajib naroskeun
sedangkan kapan sareng Allah sapopoena kapan ari Allah teh maha welas maha asih laras yakin tah ayeuna sedangkan ribuan anu ngemasing pati itu makaning perlayak ku bencana alam tah harita Allah nuju ka mana nah ya Allah teh nuju balanga kasih taulah lamun anjeun mikir nepi ka perbahdinya anjeun teh hartina ngaku ka pangeran teh nyabeula lamun anjeun nyaritakeun leungeun katuhu nu kenca kudu kabawa sabab digawena ge da bareng geus disaimbangkeun ku pangeran contoh lamun anjeun miceun kokotor leureuh nu katuhu nyiuk cai nu kenca ombe digawe duanana ye tah ilmiahna pangeran teh kitu teu nyabeula jadi mikir maneh teh ulah dina hade wungkul tapi sabenerna ai pangeran urang teh nu kagungan hade jeung nu kagungan goreng nu kagungan salah jeung nu kagungan bener ngarti iya naraka nu anjeunna ai sawarga nu anjeunna tuh salah nu anjeunna bener nu anjeunna salamet nu anjeunna ai cilaka nu anjeunna lamun anjeunna ngayakeun ajab ka hiji tempat ieu saha nu rek ngahukum anjeunna ujar meneng-meneng Gusti petengatin nira petengatin oleh rasalin pawarna salin pawarna saha nu rek ngahukum anjeunna saha nu rek wani debat ka anjeunna urang ama salaku raja ya ama boga pasukan di antarana angkatan darat laut udara ya lamun nagara ama aya nu nyerang pasukan bakal ngayakeun kagiatan pikeun nakisna ya tapi lamun ajab pangeran geus datang ka hiji nagara saha nu rek ngalawana Allah nya nya teuing da hukum alam eta mah ieu kapan meureun eta dina loba sakit seueurna anu maot teh meureun aya 3 urang mah 4 urang aya nu iman aya nu takwa aya nu taat ka pangeran anu ikhlas dina ibadahna tapi keukeuh kagencet keukeuh ya jadi takumaha nasib eta jelema ama geus nyarita tadi Allah teh nu kagungan sawarga jeung neraka jeung ama geus nyarita aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat masalah supna engke teh nu doraka kainya nu iman kainya contohna
urang anu hirup keneh oge da bakal paeh ngan jalan rupa-rupa eta wayahna urang sararea teh kudu narimakeun kana kaputusan anjeunna apan tugasna oge urang mah sumerah urang mah pasrah laras nya iya tah di dieu teh urang sararea ku ayana eta kajadian teh dina hikmahna keur urang sararea pikeun nganelan kahadean